Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Wasta sim kuring wasim Nuriana kelas 12 IPS. Sim kuring kapapancenan dina tugas nyaeta tugas bahasa Sunda. Kanggo ngadamel istilah nama ngadamel video pendek lah gitulah. Mudah-mudahan we dina latihan ieu sim kuring tiasa ngajantenkeun YouTuber wiosnya YouTuber abal oge gitu. Kalau wargi sadayana sim kuring di dieu bade ngadugikeun tentang kesenian wayang golek. Wayang teh seueur nya kesenian terutama nyata kesenian wayang golek, kesenian asal Jawa Barat. Gening disebut wayang golek kan aya wayang kulit, aya wayang anu sanesna gitu. Upami wayang golek nyaeta dibuatna tina kai gitu. Benten sapertos wayang kulit, ari wayang kulit mah nyaeta ngadamelna tina kulit. Kulit sapi, kulit anu sae mah nyaeta kulit munding. Tah upami wayang golek gitu. Ngadamelna teh nyaeta tina kai albasiah. Tah eta kang wayang golek mah ngadamelna tina kai albasiah. Saterasna naon sejarah salit urang ngilah sejarah wayang goleknya. Wayang golek sateu acan mah nyaeta teu aya, masih kena aya wayang kulit keneh. Geuning Kang kunaon dih cenah aya wayang di Indonesia gitu. Kapungkur dina zaman animisme, dina zaman dinamisme nyaeta wayang golek para wali songo gitu aya anu nyebarkeun Islam dina salah sawiosna nyaeta nyebarkeun Islam ku cara dengan kebudayaan gitu, dengan kebudayaan lokal. Sapertosna nyaeta urang ningali contoh nyaeta Sunan Kalijaga da anjeunna anu pertama pisan nyaeta ngenalkeun wayangan kapungkur sateu acan aya wayang golek nyaeta wayang kulit anu asal ti Jawa Tengah. Geuning Kang cenah tiasa aya wayang golek. Kieu caritana teh kapungkur dina zaman kerajaan Mataram Islam nyakupna teh kekuasaanna teh sebagian besarnya eta Pulau Jawa. Pulau Jawa terutama Jawa Barat nya. Nya para seniman ti Jawa Barat teh diajar ka kerajaan Mataram Islam. Tapi orang membuat inovasi gitu supaya bisa berbeda kan upami Jawa Tengah mah wayang kulitnya tah urang mah ngadamelna tina kai nyaeta wayang goleknya dugi ka ayeuna we. Dina wayang golek aya sabaraha tokoh nya sapertosna dina zaman Ramayana nyaeta tokohna aya Prabu Dasamuka atanapi Rahwana, teras aya Batara Rama, teras aya Baladwanara nyaeta sapertosna Anoman, Anggada, Anila, Kapijemawan, sareng Subodra, sareng Indrajanu, sareng anu sanesna. Nya anu paling terkenal teh carita wayang teh nyaeta carita Mahabharata anu ngadongengkeun keturunan Barata. Ari keturunan Barata teh anu tos ku urang dikenal teh nyaeta aya dua golongan nyaeta Pandawa sareng Kurawa. Punten batuk sakedap Pandawa sareng Kurawa. Ari Pandawa teh aya 5, ari anu Kurawa mah aya 100 nyaeta ti putra Kurawa mah ti putra Prabu Destarata. Upami Pandawa nyaeta ti putra Pandu Dewanata, ti Dewi Kunti sareng hilap deui sim kuring ge
Teras upami anu kurau anu 100 mah nyaeta ti saha teh lah pokona mah eta bae. Tadi dia urang ningali koleksi simkuring tentang wayang nyaeta aya sabaraha nya euy 1 2 3 4 5 genep panginten. Tadina tokoh wayang biasa katingali tuh sadayana nyaeta aya sebagian tokoh anu henteu tercantum dina Mahabharata, dina kitab Mahabharata sapertosna nyaeta tokoh Punakawan. Kang ari tokoh Punakawan teh naon di? Ari tokoh Punakawan teh tokoh anu teu aya dina caritana sapertosna anu dicaritakeun ku dalang-dalang kamasyhur di Tatar Sunda. Sapertosna nyaeta kahiji Semar Badranaya, kadua Cepot, katilu Dawala, kaopat Nalagareng. Tadi dia simkuring Panakawan teh ngan mung ukur gaduh 2 cacan ngadamel deui tah. Sapertosna ieu tah. Simkuring mirip-mirip lah saalit sapertos Dawala gitu, malum gitu. Tah upami ieu nyaeta tah katingali teu nya tah anu di kieu tah ieu mah nyaeta Astrajinga atanapi Cepot tah eta tokoh Punakawan. Terus aya deui nyaeta tokoh satria di dia simkuring tokoh satria teh mung ukur gaduh 2 nya ieu nyaeta Raden Gatotkaca tah ieu anu tah anu ieu tah Raden Gatotkaca tah anu ieu. Nah, teras ieu non ieu teh namina teh Patih Udawa. Patih Udawa. Teras deui simkuring gaduh sabangsa Denawa tah dicana ku simkuring ieu nya. Tah ieu Denawa teh. Tah ieu Denawa, ari Denawa teh lamun cek dikasarkeun mah nyaeta buta. Dina Denawa kumaha dalang sih sebenarnya mah dina tokoh Denawa tiasa jadi tokoh baik atau tiasa oge jadi tokoh jahat. Nah, simkuring Denawa teh anu janten teh ngan 2 tak candi ngajantenan deui. Tah ieu tah ieu mah Denawa anu pangageungna simkuring ngadamel gitu. Tah sareng ieu dulur-dulur sadayana tah ieu teh simkuring naon tah insyaallah bade ngadamel deui tah ieu aya Denawa ieu teh duana Denawa ieu teh tacan atos lur tah ieu tacan atos tah ieu pananganna ieu tah terus ieu mah nyaeta simkuring bade ngadamel gugunungan tah dina ieu gugunungan teh simkuring teh ngadamel carita lumayan lah rada sompral saalit gitu nya nyaeta ieu teh ngagambarkeun watak iblis palawargi sadayana tah malum kieu we ngagambarna lah dari iblis mah sagoreng-goreng patutna ke iblis anger we goreng patutnya masing alus oge anger we iblis ngaranna kita tah para dulur. Terus deui simkuring teh bade naon ngadamel tah ieu bahana anu teu acan didamel teh nah masih kene atahan kene ya. Simkuring teh bade ngadamel cita-citana mah hoyong ngadamel tokoh Punakawan nomor kahiji. Tah ieu kanggo badana tah panginten sakitulah di simkuring tentang sedikit non saalit tentang wayang golek gitu deh simkuringnya masih kena dalam tahap diajar gitu
upami aya nu lepat hapunten leresna mangga tiasa dietaan lah ku rerencangan ku palawargi sadayana gitu anu ningalikeun sim kuring mah ngan ukur medar pancen ti guru sim kuring nyaeta dalam guru bidang bahasa Sunda gitu. Panginten sakian nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.